Gini boleh. Wah, damang. Alhamdulillah. Wah, siwa bang masjidna. Wah, damang wah. Alhamdulillah. Biasa patepan di nyawanya jalaran pangulam nanti kagungan maksa. Hoyor ningal wah kawul sauna teh wah. Nya Mang Haji keluarga besar hayang ningal wah kawul. Alhamdulillah. Wah, aya sabarana aya. Saoti.
acan atuh da karena uang areng kene wah upami hoyong saweran pangadoakeun heula murang kali sepitan sareng Mang Haji anu kamari eueuh di rumah sakit alhamdulillah biasa damang deui na Mang Haji doakeun ku wacing kumaha kata gitu kembali mah gitu ge alhamdulillah alhamdulillah mugi Mang Haji damang salabasna nyawanya ya putra anu disepitan cing jangan barangkali nu soleh aya wa aya Mang Haji aya kapayun awak Mang Haji teh kecer ngalecengkeun geus ngadiakeun engke Mang Haji mah wa moal manare anu geuneuh moalna geuneuh beureum geuneuh mah moal itu duit teh wa Allah Akbar di haji eta komang ke segorowokan deui wae wah karek oge pangadong abdi teh can turun sawerana oge wah kuring menikah ge teh mah boga ucing kana teh sinimu ku anakan wae meuni gandeng eta ucing cing kumaha wae surah ucing teh oh tak kitu wah oh tak kitu dua kali panggil karena kompak aing kan di sini oleh duit oh Akbar wah oh heula wa gawe heula ulah wa minta duit wa era alhamdulillah wa damang biasa sumping ka dieu nya loba bayareun wa kuring teh Bang Emok Senin ke PNM mah bagi dua wa bagi dua wa amat itu pana order bawa nu barah encan daguan aya Mang Ihin aya Mang Mumu aya Mang Odeng loba wa ya aya Bi Ain Mang Yayan mana Mang Yayan halo Mang Haji kumaha eta duduitanna Bi Haji atos cenah wa hayang nu beureup nya Bi Haji heeh apaan 170 Bang ini ulah biji nu beureum tapi uwana kedah ngalagu heula manok dadali macing kumaha heeh gitu aya wa aya awa mun bagel nyawanya geus ngaji geus sora ucing geus ngalagu naon deui wae nyawa ya supaya lungsur beureum kalah naon nyawa ya kalah ngindah tah aya di ibu aing wa ti urang ranca bango bos katek teh wa timbang ujang oset aya awa TR-na aya TR-na aya gigireun uang pada tah geuning aya wa tah saeutik aya nu kumaha ari uang aya nu barang mun acelapkeun heula ka naontan kadinya basa beureum mah si uang mah 2000-an ge nah timbang mumuh tah aya alhamdulillah wa wah sabaran teh eueuh ku raja Raja Wali upahan wanya upahan kadinya ceri ayo coba isuk ini aya nu beureup Mang Haji kumaha tong geus ngageuleuit ieu Abu Hajat Kang Ipan Bapak Hajat oh mana we ngrasakeun nu beureup apa kelamar mah tong sangerti geus nu beureup mah genep ge oh Mang Ihin upahan kadinya teh Mang Ihin aya Mang Ipan dengan Bapak Hajat kapayun ya ay kahalangan kembang ketik nih lihat kan aya wa tadi Mang Ihin tak cari wae tuh wa aya teh hokom lungsur aya teh hokom lungsur nah jejak kula yang kasih wa eta dengan si cicor ngebogohan manuk di mana teh cara manuk kumacing cara manuk
sok naon eta teh? Oh soang. Wah, Adik, cenah. seketik teh bae nya. Naon wae bayarnya nya. Pengen mau pengen kebuan. Wah, duit deui wae. Ari eta ngareuneup wah. Allah apa kucanya duitnya. Oke, mau wih mah. Aya kene wadah panjang kene waktu teh ieu teh. Nya, sareng sena uwa ngiri kaul teh. Si putra Kabdel ge bade ngiri kaul sareng Raja Wali tah ieu. Kan urang kolaborasikeun. Nya, seueur kene wa Mang Haji martosna oge. Ngarecehkeun lagi kemarin 15 juta. Marutna. Panjang kene kasonten wa kedeui anan sawaren maseueur cing percanten. Wa kalau sakit pahala ulanya SMS musir mati waktu patawi waktu para tosia. Sok mundur barangkali sakada.